Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun manaqibna Kangjeng Nabi nalika proses nikah sinareng Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Sabadana Sayyidah Aisyah wawartos ka nujanten ramana perihal perlakuan Kangjeng Nabi anu mana saur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya abati la tas'alani fa innahu akhadha saubi wa syaddani. Hai mama, mama ulah naros ka jisim abdi perihal kumaha kaayaan Kangjeng Nabi. Kujalaran begitu abdi sumping ka bumina sabada abdi nyimpen bakti anu pinuh ku kormatea jeung abdi nguningakeun kisaur mama ka Kangjeng Nabi kadon Kangjeng Nabi teh nyepeng kana tungtung acuk abdi jeung metot kana acuk abdi. Nah, kabayang meureun ku mama perlakuan Kangjeng Nabi anu sapertos kitu. Pakola mangka misaur sa Abu Bakrin Sayyid Abu Bakar radhiyallahu an, radhiya muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ti Sayyid Abu Bakar. Sayyid Abu Bakar radhiyallahu an begitu nguping kana pengaduan Sayyidah Aisyah sapertos nembe mantena misaur, ya qurrata aini, hai pangbubungah soca mama, la taduni bihi donna saui, la taduni ulah nyangka anjeun bihi ka Kangjeng Nabi donna sui kalawan sangkian anu awon. Neng ka Rasulullah teu kengeng sungka sangki awon. Naon sabab fa ini mangka saestuna kami eta jawaztuki tos nikahkeun kami ka salira bihi ka Kangjeng Nabi. Saur Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tah misaur salajengna mantena terus terang anu mana pisaur sinareng terus terangna teh saur Sayyid Abu Bakar radhiyallahu an, neng saresna neng teh tos ditikahkeun ka Rasulullah. Begitu nguping Sayyidah Aisyah kana pisaur nu janten ramana rehna anjeunna tos ditikahkeun sinareng Rasulullah, pahojalat mangka isineun ieu Sayyidah Aisyah wa nakasat sinareng nungkulkeun ieu Sayyidah Aisyah roksaha kana mastakana Sayyidah Aisyah. Atuh begitu nguping kana pisaur nu janten ramana sapatos nembe Sayyidah Aisyah teh janten isin ku cacarios anjeunna jeung ku perlakuan anjeunna ka Gusti Rasul tos kumawantun nyangki awon. Ku bakat ku isin dugikeun ka nungkulkeun mastakana.
di payunun nu janten ramana tuh. Iyalah gambaran bojo Kangjeng Nabi anu nomor kadua Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Maka cerita satrasna qala badul ulama misaur sapalihna ulama inna Aisyah radhiyallahu anha saestuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha eta kana tabtakhiru ala azwaji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi salasati asya. Sayyidah Aisyah osok ngarawas reueus, ngarawas bangga, ngarawas tersanjung ku jalaran janten bojo Kangjeng Nabi, bahkan mantena osok ngagul-ngagul diri dina sabada Kangjeng Nabi nikah deui ka istri-istri anu sanesna ka istri-istri Kangjeng Nabi ku sabab 3 rupi. Di antawisna takulu jawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bikrun. Sayyidah Aisyah sok misaur ka bojo-bojona Kangjeng Nabi bila mana ngarobrol. Saur mantena Gusti Rasul nikah ka sim kuring mah dengan keadaan kuring parawan. Ari aranjeun mah wasani jeung ari anu nomor kaduana eta Allah taala jawajani bihi pisama. Allah taala sataaca nikahkeun kami di dunia kami jeung Kangjeng Nabi kami mah ditikahkeun heula ku Allah di langit di surga. Wasalisu anallaha ta'ala anzala fi haqqi ayatin. Anu nomor katiluna Allah Ta'ala ngalungsurkeun kanggo hak kami kana rupi-rupi ayat. Wala ana man bahatani. Jeung Allah Ta'ala ngalaknet atanapi ngutuk atanapi maparinan adab kajami anu kumawantun ngabohongkeun nyaci maki atanapi ngabuli ka kami. Eta kaistimewaan kami saur Sayyidah Aisyah anu dipaparinkeun ku Allah ka kami. Kama qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat la'anu fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Innal ladzina saestuna jalma-jalma yarmuna anu naruding, anu nyarangka, anu ngabuli, anu mitnah, yeladina al-muhsonati, ka pirang-pirang istri anu terjaga kahormatanana tina zina. Al-ghafilati pirang-pirang anu saroleh, al-mu'minati tur pirang-pirang anu iman. Eta anu mangka bakang etalu inu pidunya. Etalu inu bakal dilaknat iladina yarmuna pidunya di dunia wal akhirati sinareng di akhirat. Wallah.